Aduh hari Aka ieu teh kajadian kieu teh salares nama punten tapi dok nungtun Raja Wisuna ieu teh mieun pucuk ti girang kikieuan teh namahan kaharenghengan kudu di dunya mah lamun silain mung cicing di alam anu harengheng ieu gara pindah we kitu ka akhirat abeh teu bade dengean sidik di dieu mah sagala jadi silain nah we ulah terkontaminasi ulah kapangaruhan kabeh deleukeun nu hade nu goreng tanya we ka dirina dek milu moal mana nu rek dituturkeun teh eta teh pikeun ujian sawareng ai silain Honya tak kitu da ai kuring mah ingis kuring sirempan ku kaayaan kumaha lamun urang pada maehan bejakeun ka nu rek maehan tong ngarepotkeun kitu sanajan teu dipaehan ge ku silaing oge bakal paeh dewek mah bakal paeh lain ku teuneng aka teh hartina akang oge geus sombong teh kalakuan kitu teh geus nguntup nying hareupan rupa-rupa kajadian lain nguntup belegug naon keyakinan anu kuat batak hirup kudu beragama ge kitu supaya dina diri teh aya keyakinan anu teu kagoyahkeun istiqomah jejeg anceg teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan oh najang anu ngewa mah pikir ku sia ai jelema nuturkeun ka ngewa saha pangeranana sedengkeun ceuk pangeran oge ulah mangeran salian ti ka Allah ayeuna dituturkeunana dina dirina ngewa iji geuleuh ka saha ta mangeranana eta jelema sing inget kana pokok ari hak manusia teh ti dituna sidik tabligh amanah patona nafsuna mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah kadieuna nyaahan deudeuhan ulasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun itulah hak manusia ayeuna maranehna nuturkeun ka ngewa nepi ka digugu dek maehan dewek dek kagempur dewek saha tah dirina pangeranana nah sieun silaing kuno kitu nah gila silaing kuno kitu heuh kumaha mun nu ngewa mah aya nu ngewana teder we jelema anu berpangkat ngonang we anak buahna pan teu bisa kumaha urang bakal ngaringkuk dina tawanan pangeran mere beja lamun maneh cicing dina jalan kami maka kami rek nurunkeun 5.000 malaikat keur ngaping ngajaring maneh pikir ku sia ngan hiji konsina manu panghesena mah ta ulah umaku dina diri lamun urang ngadek atawa ngadek sacekna nila saplasna mati dina omongan teh ulah diaku tuh ceuk abah oge lamun teu ku abah ta eta nu bahaya mah lapur we sedengkeun pangcilaka-cilakana jelema di mana geus misleuk tina ibadahna kitu sia teh mun teu anger hate teh luak leok gitu naon kagila aing nu mecat moal aya aing melain pagawe negeri nah aya pangsiun rakyat eueuh
tuh nu keung pejabat tuh karena reung lamun manehna korupsi dawi wirang engke dage deuleu sia nya beuki dieu anu di pikiran mah matak beuki lieur padahal agama mere beja deuleu ulah nepi ka lieur cing jadi jelema anu tenang anu tentrem anu tiis pikir tiis ceulih herang panon ayeuna mah kumaha teu da nempo batur salah milu kasa aya tatangga beunghar milu panas nah Gusti ari abdi rek iraha ai batur geus kabeli mobil coba lamun manehna nyarita kieu alhamdulillah ya Allah tatangga abdi geus kabeli mobil keun atuh tatangga abdi meuli mobil abdi nu rek numpakna da sarua nu boga mobil mah dari ripuh grepek kudu mayar pajak satahun sakali kotor mobil kadang-kadang manehna can mandi mobil mah geus bersih Aisyah numpak ngungkul pan genah cukup ku curug mati teh curug teh kitukeun grepek di tengah jalan eureun teh mobil 1.500 tah sakti teh curug teh euy grepek tapi ai dipikir-pikir omonganna teh narek dianggap bohong ai ngomong sia kitu nu nya di lain-lain kuring teh pan bieu teh geus digawe pan ieu teh ngeureun peryogi listrik mah di dieu Bapak Tatang Muhtar Ketua DPRD Palisko Handoko Wakil DPRD Pak Iod Sasmita Ketua Hari Jadi Kota Bogor Ibu Pindriani Salita Ketua Pagelaran Maageng Indung Dewek Inohong Bogor tetenya ge istri Abah Kancen sesepuh Pak Haji Budi Sumping Pak Didin Bajuri Eyang Atin ti Sukabumi ngiring ngadeudeung ngiring ngarojong Pak Atma Bureng Seke Seler Mama Kasepuhan Dalang Amsar almarhum Cibatok malah disiarkeun ku RRI Bogor tuh aya disiarkeun ieu teh disiarkeun nah kuring teh nyaho atuh da teu bebeja kasiling henteu sae tah aya apa tadi aya serat aya keluarga besar Wastu Kencana Bandung Ariung keluarga besar Wastu Kencana di Bandung nya aya ku Bagja dina wengi ieu teh ngariung ngarariung geuleuh duh Bagja urang teh sajabana ti urang di dieu ngadidik para nonoman supaya apa kana sejarah supaya apa kana lemah cai urang cicing di nagara naon urang teh ieu nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasil lagi keur urang keneh nyaeta negara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas anu berbasis religius kultural jeung wawasan lingkungan Laskar Merah Putih dulu LSM independen malahan bisi siling teu apa ti Laskar Merah Putih mah dulu tadi tema pagun dewek boraju hidung markas cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Bogor Pak Harlan B. Bengardi Cina teteh mikanya karena kesenian orang karena budaya orang karena lemah cai orang
da puguh lahirna di urang meureun tak eta hartina jelema anu boga rasa jeung rumasa cicing di urang tuan paharlan heeh can dulur dewek Bapak Asep Sudrajat sarjana hukum nu mata kaya naon-naon teh dewek teh dina waktu ayeuna muka padepokan di dieu Laskar Merah Putih turun deuleu melaan ngadukung dan urang keur urang hak urang ya cantik RRI Bogor Giring Ngarojo ari saragam Laskar Merah Putih teh aing ayeuna rek dikirim jaket bukan gitu tinggalikeun jeung topina cikan mana anak Laskar panitia ya aduh anak Laskar Merah Putih alhamdulillah deuleu yeuh sipit nuhun jazakallahu khairan nuhun paharlan aduh aya kitu tah milik aing muga-muga Laskar Merah Putih tikawit ais pangampihna duwi kasadayana reng-rengan Laskar Merah Putih sing dikersakeun salamina ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin aduh dalang pangmake keuneng ke hukumane dalang tuh da si dalang nu ngeunah mah aing nu ngacoblakna mah ungah peucing ai dicanangna mah padalang kitu da wala da leuwih bisi siling teh nyaho nya atuh kamsiah gitu hatur nuhun nya Pasadam teh Selaawi Ciburayut aduh Giring Rejeki tuh sangka tapi ieu lain Saddam Hussein Saddam Bangkuang aduh ampun Gusti nu Maha Agung ngintun sesepeun aya ku bagja loba dulur loba baraya teh nya Kang Andri pancing ka dieu aya sareng Pak Udi bagja teuing euy Herlan ngomong-ngomong wala naon soal listrik si lain nunggak teu geus punah heeh kade ulah nunggak euy era ulah kaliwat waktuna teh sing pas dina waktuna kuring mah tepat waktu mayarna heuh eta teh disiplin hirup heeh halus euy kudu kitu jadi jelema mah artina teh disiplin diri sorangan alah lain ngomong-ngomong ai urang di Sunda bahasa Sunda heeh pokona mah hayang nyaho we aya ari hitungan Sunda ih aya cing aya sagala rupa oge hitungan Sunda teh kumaha sok kalau sekarang homo euy dina eta mah bisi siling teh apa dina zaman Sultan Agung di Mataram ngaresmikeun karaton baheula sakalian diresmikeun oge kala anyar ai kala teh waktu nu kiwari ilahar disebut kala Saka Jawa kala Jawa ieu teh make aturan Saka Sunda tapi tanggalna nurutan kala hijrah jadi dipajukeun 3 minggu jeung make sukla atawa kresna paksa sabab tanggalna teh ti hiji nepi ka 30 ngaran bulan jeung poe oge nyokot tina Saka Sunda nyaeta anu harita ninggang dina tahun 1555 jadi kala Jawa ngitungna teh euy lain ti tahun hiji tapi tanggal diresmikeunna teh kala Jawa teh ninggang di tanggal hiji Muharram 1555 Saka Jawa teh Mataram jadi hiji Muharram 1430 Hijrat teh sarua jeung 17 kapitu 1855 kelahiran dewek teh Saka Sunda 8 Juli 1333 Masehi Gregorian 8 Kresna Paksa Kartika
1558 Caka Sunda poe jamaah teteh jamaah pon Sunda waktu wari gagung Sunda poe jamaah legi Jawa waktu Pulau Jawa jadi di Sunda mah hitunganna teh manis pahing pon wage kaliwon aya di Jawa mah wage kaliwon legi pahing pon aya deui naon manis pahing kaliwon wage ceus di kebon cabe wah bro poe oge euy bahasa Sunda mah aya ngaranna naon poe Minggu teh poe radite gitu poe kahiji Minggu teh radite juga teh radikal radite belgum kepret ya ai Senin soma lamun aya jelema nu ngaran soma teh Senin hei Mang Senin gitu Mang Soma teh artinya teh ai Senin teh Soma lamun Salasa meureun sobana lain goblok Salasa mah Anggara bahasa Sunda teh heueuh ai Rebo budak ai Kemis Respati deh ai Jumaah Syukra Sabtu Syukro ih si belegu Jumaah Syukra lamun Sabtu mah tumpek oh jadi lamun pamajikan nyangu koneng teh disebut sangu Sabtu nah tumpeng atuh teh mah goblok tumpeng ieu mah Sabtu teh tumpek nah ari si lain aduh ampun moal jahe we bikeun ka itu betereh beak mah nah teteh dasarua jeung aka meureun usaha heueuh nya euy ibadah maraban anak pamajikan da keur ibadah teteh rek maraban anak pamajikanana maka jeung disentor eta we nu mah dihareupeun aing jahe we aing ge di imah boga cikur teu agul maksudna mah permen jahe teteh kuturutan ku si laing batur mah geus nyieun permen jahe si laing nyieun permen cikur batur nyieun permen karet tah kitu da wala lamun si laing init ka kota ye bisi rek dagang kaki lima cing apa di mana tempatnya ulah ngaganggu lancarna lalu lintas cing tumut ke pemerintah teh euy ulah nyieun pasoalan ulah ngaganggu cing jadi bangsa anu profesional anu prop lamun jadi tukang dagang prop tak itu lamun jadi supir cing jadi supir anu prop nyaho karena pelaturan lalu lintas ieu mah jo salongkrong ti belah kanan gini ti belah kiri nyiap teh bari jeung ngaganggu batur aleuh kemacetan lalu lintas teh panambahan macet teh kitu teh nya cing jadi bangsa anu prop anu dewasa nya jadi ku ayana ieu Damas dina wengi ieu ngagelarkeun wayang golek nuhun kasadayana pangrojong anu parantos ngabantoskeun kana lancarna ieu hiburan uluh ka seke seler Sunda seke seler Siliwangi seke seler Pajajaran anu mibana ajen anu saluhur-luhurna
anu ngabogaan seni nyata tradisi khususnya wayang golek tadi gening peratus digelarkan rupi-rupi kesenian nuhun Bapak Wali Kota nya tawismi cinta karena kesenian urang maka jeung aya tari belantek komplit kesenian di Bogor aja gitu waragadna teu sarerea partisipasi model dina TV gitu di mana aya pagelaran teh pan anu ngawaragadan teh tina iklan teh heuh dimanfaatkeun da batur mengarti model rokok gitu nyata ulah di dieu mah nah geus jadi undang-undang gitu acan dengan ulah ngarokok kumaha loba nu beuki ya ganti ku nyeupah padahal lamun aya mah sponsor meureun urang teu rada gede meusan heuh hanya tahu ulah jadi bangsa nu keur dieu urang teh sabab ieu teh euy martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan taruksak bangsana dina raraga melestarikan budaya Sunda teh ngaliwatan generasi muda damas salah sahiji wadahna teh nya sugane atuh da anu bakal jadi gegenti urang teh marurang kalih teh anu bakal leuwih ngarti kana kesenian urang gitu karek boga kahayang wungkul matak-matak pangrojong ti sarerea ge nya lah alhamdulillah doa urang hiburan heula euy penting hiburan mah euy mumpung salse kakru RRI yo aduh laras anu nuju ngajagi siaran di RRI Bogor Kepala RRI Bogor Bapak Koryani BA Ibu Hajah Neni Mulyani Mas Mulyadi Pak Marianto atau Tikru Teknik Bogor RRI anu tugas dina wengi ieu siaran di Balai Kota Bogor Mas Bram Kang Nang Supena Bang Tamrin Bung John petugas studio di Jalan Pangrango atau petugas pemancar di Sukma Jaya Depok nuhun wilujeng tepang dina wengi ieu Dirgahayu Kabupaten Bogor Dirgahayu dikawit Bapak Wali Kota dugi ka kulawarga besar we lah Kota Madya Bogor sadayana mudah-mudahan cing sami-sami ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin atuh kisuna sadayana ye umajak dina kaping 7 sabaraha teh 27 gitu 27 bade diayakeun gempungan deui nya nya mudah-mudahan kisuna sawawa tetep jaya yuk urang sami-sami berjuang kumaha we carana mah urang dina seni berjuang nemongkeun kisuna aya keneh berjuang teh sering manggul senjata wae lain manggul senjata wae berjuang teh sanajan urang jadi tukang kaki lima nu dagang aya disiplin mah berjuang keneh kumaha nyiptakeun puseur dayeuh Bogor anu bersih rarasik berwibawa indah nyaman sok